Alhamdulillah tamat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Secara ieu penjelasan walaisa jangan teu aya li ghairi kalian Allah naon sifatun sifat yusabihu anu nyaruaan ieu sifat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna min ta'wili hadzal kitab wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngawaskana ieu kitab kalawan nyupri kaberkahan ku nyebat asmana Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu arageng ar-Rahim mitur anu maparin mang pirang-pirang nikmat anu lalembut. Alhamdulillah sadaya puji lillahi eta tangtu ka Allah rabbil alamin anu mangiranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah wassalamu sareng penghormatan Allah ala Rasulillah eta moga tetep ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam moga nabi rahmat sa Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Nabi wasallama sareng moga nabi penghormatan Allah ka nabi. Wa ba'du jeung dina sabada maca basmalah hamdalah sholawat sareng salam bayaqulu mangka ngadawu sa faqiru rahmati rabbi jalmi anu banget butuh kana rahmati pangeranana ieu faqir al khabiri sifatna rabbi teh anu maha waspada al basiri tur anu maha ningali. Ibrahimu tegasna ieu fakir teh Syekh Ibrahim al Bajuriyu anu bangsa Bajuri daerahna duh taksiri anu gaduh tingkah lawara tolaba parantos nyupri miniti kaula sa ba'dul ikhwani sawareh pirang-pirang dulur aslaha muga maparin kamaslahatan sa Allahu Gusti Allah li anu tetep ka kaula walahum sareng ka ikhwan al hala kana tingkah wasya'na jeung kana kalakuan an aktuba kana nuliskeun kaula risalatan kana hiji risalah tegasna kitab ipis tashtamilu anu ngawengku ieu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifat kapangeranan wa adzadiha sareng kana pirang-pirang lalawanan sifatil maula wa majeng kana sifat ya juzu anu wenang ieu ma fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa alama jeung kana sifat yajibu anu wajib ieu ma fi haqqi rusuli dina hakna pirang-pirang rasul wa ma sareng kana sifat yastahilu anu mustahil ieu ma fi haqqihim dina hakna rusul wa ma jeung kana sifat yajuzu anu wenang ieu ma ka rusul. Fajabtuhu mangka nyubadanan kaula kabadul ikhwan ila dalika kana itu risalah fakultu mangka ngucapkeun kaula wabillahi sareng eta tetep ka Allah unggul at-taufiqu ari nyuungkeun taufik tegasna kakuatan pikeun ngalaksanakeun taat yajibu wajib ala kulli mukallafin ka tiap-tiap mukallaf jalma balik terboga akal naon aya arifa nganyahokeun ieu mukallaf makana sifat yajibu anu wajib ieu ma fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala wa ma jeung kana sifat yastahilu anu mustahil ieu ma di Allah wa ma jeung kana sifat yajuzu anu wenang ieu ma di Allah fa yajibu mangka wajib
fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wujudu sifat wujud wa diddu hartosna aya Allah wa diddu jeung ari lalawanan sifat wujud al adamu eta adam hartosna teu aya Allah wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu wujud wujudu hatil makhluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al qidamu sifat qidam hartosna hubul Allah wa ma'nahu jeung ari manana qidam annahu eta satemen-temenna ari Allah la awala eta hanteu aya kawitan lahu ta'ala anu tetep ka Allah ta'ala wa didduhu jeung ari lalawanan qidam al hudutsu eta huduts hartosna anyar Allah wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat qidam annahu eta satemen-temenna Allah lau kana eta lamun kabuktian ya Allah hadisan eta anu anyar lah tajama kayakti mika butuh ya Allah ila muditsin kanu nganyarkeun wa halna ari kaunu hadisan muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al baqa'u sifat baqa wa ma hatosna langgeng wa makna jeung ari maknana baqo annahu ta'ala eta satemen-temenna ari Allah ta'ala la akhira eta teu aya tungtungna eta anu maujud lahu anu tetep ka Allah wa dalilu jeung ari dalilna ala zalika anu nuduhkeun kana itu sifat baqo annahu eta satemen-temenna Allah lau kana eta lamun mah kabuktian ya Allah fanian eta anu ruksak lakana mangka yakti aya Allah hadisan eta anu anyar wa wal nari kaunu hadisan muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al mukhalafatul hawadits sifat mukhalafah lil hawadits hartosna nyulayan Allah ka sakabeh anu anyar beda Allah jeung sakabeh makhluk wa ma'nahu jeung ari maknana mukhalafatul lil hawadits annahu ta'ala eta satemen-temenna ari Allah ta'ala laisa eta teu aya ieu Allah mumathilan eta anu nyarwa anil hawaditsi ka pirang-pirang makhluk falaisa mangka teu aya lahu anu tetep ka Allah naon yadun pandangan wala ainun jeung soca wala udhunun jeung cepit wala ghairu dalika jeung henteu lian itu kulun min sifatil hawaditsi bayana kulunya eta tina pirang-pirang sifat anu alanyar wa diduha jeung ari lalawanan mukhalafatul hawadits al mumatsalatu eta sifat mumatsalah hatosna nyarwaan Allah jeung makhluk wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala zalika kana itu mukhalafatul hawaditsi annahu eta satemen-temenna Allah lau kana eta lamun maka buktian ya Allah mumathilan eta anu nyarwaanil hawadits ka pirang-pirang makhluk lakana mangka yakti kabuktian Allah hadisan eta anu anyar wa huwa halna ari kaunu hadisan muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al qiyamu bin nafsi sifat qiyamu bin nafsi hatosna ngadagna Allah kalawan datna annahu ta'ala eta satemen-temen ari Allah ta'ala la yaftaqiru eta henteu mika butuh ya Allah ila mahalin kana tempat wala ila mukhassisin jeung kana nu nangtukeun wa didu jeung ari lalawanan qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta sifat ihtiyaj hartina butuh Allah ila mahali kana tempat wala mukhassisi jeung kana nangtukeun wa dalilu jari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu qiyamu bin nafsi annahu eta satemen-temen Allah lawi taja eta lamun mamika butuh ya Allah ila mahalin kana tempat lakana maka yakti aya Allah sifatan eta sifat wa kaunuhu jeung ari ayana Allah sifatan eta sifat muhalun eta anu mustahil walawi taja jeung lamun mamika butuh Allah ila mukhassisin kanu nangtukeun lakana mangka aya Allah hadisan eta anu anyar wa kaunuhu jeung ari ayana Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib bihaqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al wadaniyatu sifat wadaniyat artosna sahiji Allah fidati dina tatna wa fi sifati jeung dina sifatna wa fil af'ali jeung dina pirang-pirang padamelanana
Wa ma'nal wadaniyati jari manana sifat wadaniyat fi dzati dina dzat annaha eta sataman-tamana ieu dzat Allah laisat eta hanteu ieu dzat muraqabatan eta narima disusunkeun an ajazain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu narima bilangan. Wa ma'nal wahdaniyati jeung ari manana sifat wahdaniyat fi sifat dina sifatna Allah annahu eta sataman-tamana Allah laisa eta hanteu aya lahu anu tetep ka Allah naon sifatani dua sifat fa aktsara mangka leuwih loba min jinsin wahidin tibatan jenis anu sahiji ka qudrata ini saperti dua qudrat wa hakata jengat eta sacara ieu penjelasan walaisa jeung hanteu aya li ghairi kalian Allah naon sifatun sifat tusyabihu anu nyaruaan ieu sifat-sifat tahu ta'ala kana sifatna Allah ta'ala. Wa ma'nal wahdaniyati jari manana wahdaniyat sayyidina Allah fil af'ali dina pirang-pirang padamelanana annahu eta sataman-tamana Allah laisa eta hanteu aya li ghairi pikeun lian Allah naon fa'lun pagawean minal af'ali tina pirang-pirang pagawean wadiduhu jari lalawanan wahdaniyat at-ta'addudu eta ta'addud hartosna bilangan wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat wadaniyat annahu eta sataman-taman Allah laukana eta lamun maka buktian ya Allah muta'addidan eta anu bilangan lam yujan mangka moal aya moal bisa dipanggihan naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-qudratu sifat qudrat wa yalna ari sifat qudrat sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumatab bidatihi ta'ala kana zatna Allah ta'ala yujidu anu ngayakeun biha Allah biha kalawan ieu sifat ayo dimu jeung ngeukeun Allah biha kalawan ieu sifat qudrat wa diduha jeung ari lawanan qudrat al ajzu eta sifat ajzu hartosna apes wa dalilu jeung ari dalil nundukeun ala dalika kana itu sifat qudrat annahu eta sataman-taman Allah laukana eta lamun maka buktian ya Allah ajizan eta nu apes lam yujan mangka moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara min hadhil makhluqati ieu pirang-pirang makhluk wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-iradatu sifat iradah artina ngersakeun Allah wa yalna ari sifat iradat sifatun eta sifat qadimatun anu qaimatun anu tumatab bidati ta'ala kana zatna Allah ta'ala yukhassisu anu nangtukeun Allah biha kalawan iradah al-mungkin kana barang anu mungkin bil wujudi kalawan ayana wa bil adami atawa kalawan dawuhna au bil ghani bil gina atawa kalawan beungharna au bil faqri atawa kalawan fakirna au bil ilmi atawa kalawan nyahona au bil jahli atawa kalawan bodohna ila ghairi dzalika nepi kalian itu kulun wa ditu jeung ari lalawanan al irada al karahatu eta sifat karoha artina kapaksa wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat irada annahu eta sataman-tamana Allah laukana eta lamun maka buktian Allah karihan eta anu kapaksalakan mangka yakti aya Allah ajizan eta anu apes wa kaunu jeung ayana Allah ajizan eta anu apes muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib fi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al ilmu sifat ilmu hartosna uninga Allah wa yalna ilmu sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumatab bidatihi ta'ala kalawan zatna Allah ya'lamu anu nguninga Allah biha kalawan sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara wa diduha jeung ari lalawanan sifat ilmu al jahlu eta sifat jahlu hartosna modo Allah wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat ilmu annahu eta sataman-taman Allah laukana eta lamun maka buktian Allah jahilan eta anu bodoh lam yakun mangka moal aya ieu muridan eta anu ngersakeun wa huwa halna ari laisa kaunuhum muridan muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib ya kita ladina hakna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat hartosna jumeneng Allah
Wayalna ari sifat ayat sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumatab bidati ta'ala dina zatna Allah ta'ala teu sahih anu ngasahkeun ieu hayat lahu ka Allah ayat ta sifat kana narima ka persifat Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi jeung lian ilmu bayana ghair minas sifatinya eta tina pirang-pirang sifat wa diduha jeung ari lalawanan sifat hayat al mautu eta sifat maut hartosna maut Allah wa dalilu jari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat hayat anna wa eta satemen-temen Allah lahu kana eta lamun kabuktian ya Allah mayitan eta anu maut lam yakun mangka moal aya ya Allah qadiran eta anu kawasa wala muridan jeung moal ya Allah eta anu ngersakakeun wala aliman jeung moal ya Allah eta anu munia bahwa halna ari ayana Allah laisa kaunuhu qadiran muridan aliman muhalun eta anu mustahil wa yajibu jeung wajib ya kita ala dina hakna Allah taala naon asamu sifat sama hartosna nguping Allah wal basar jeung sifat basar hartosna ningal Allah wa huma ala risama jeung basar sifatani eta dua sifat qadimatani anu heubeul duanana qaimatani anu tumetep duanana bidati taala dina zatna Allah taala yan kasyifu anu narima kabuka bihima kalawan sifat sama jeung basar naon al maujudu sakabeh perkara anu diayakeun wadiduhuma jeung ari lalawanan sama jeung basar as-samamu eta sifat somam hartosna torek wal umyu jeung umyu hartosna lolong wadalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat sama jeung basar qauluhu ta'ala eta dawan Allah ta'ala wa huwas samiul basiru wawal nari Allah sami'u tadat anu maha nguping al basiru tur anu maha ningal wa yajibu jeung wajib haqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al kalamu sifat kalam wawal nari kalam sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumatab bidati ta'ala dina zatna Allah ta'ala laisa tanun ta ya sifat biharfin sifat kalam teh biharfin eta kalawan harap teu make harap wala sautin jeung eta aya suara wadiduha jeung ari lalawanan sifat kalam al bukmu eta sifat bukmu hartosna pireu Allah wa huwa halna ari bukmu al khorsu eta pego wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu sifat kalam qaulu ta'ala eta dauhan Allah ta'ala wa kallama Allah Musa taklima hartosna wa kallama jeung mawaca carita sa Allah Gusti Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan carita temanna wa yajibu jeung wajib ya kita ala dina hakna Allah taala naon kaunu ayana Allah qadiran eta anu kawasa wa diduhu jeung ari lalawanan kaunu qadiran kaunu ajizan eta sifat kaunu ajizan ayana Allah eta anu apes wa dalilu jari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat kaunu qadiran dalil qudrati eta dalil sifat qudrat wa yajibu jeung wajib yaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala kaunu muridan sifat kaunu muridan hartosna yana Allah eta anu ngersakeun wa diduhu jeung ari lalawanan kaunu muridan kaunu karyan eta sifat kaunu karyan artina yana Allah eta anu kapaksa wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat kaunuhu muridan dalilul iradati eta dalil sifat iradah wa yajibu jeung wajib ya kita ala dina hakna Allah taala naon kaunu aliman sifat kaunu aliman dina yana Allah eta nu muninga wa tidu jeung ari lawanan kaunu aliman kaunu jahilan eta sifat kaunu jahilan hartosna yana Allah eta nu bodoh wa dalilu jari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu kaunu aliman dalilul ilmi eta dalil sifat ilmu wa yajibu jeung wajib ya kita ala dina hakna Allah taala naon kaunu hayan sifat kaunu hayan hartosna yana Allah eta anu jumeneng wa diduhu jeung ari lalawanan kaunu hayan kaunu mayitan eta sifat kaunu mayitan hartosna yana Allah eta anu maut wa dalilu jari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu sifat kaunu hayan dalil hayati eta dalil sifat hayat wa yajibu jeung wajib yaqi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon kaunuhu samian sifat kaunuhu samian basiron
ayana Allah eta nu manguping tur maha ningali wadiduhu majang ari dalilna kaunuhu samian jeung kaunuhu basiran kaunuhu asoman eta sifat kaunuhu asoman ayana Allah eta nu tarek wa kaunuhu a'ma jeung sifat kaunuhu a'ma ayana Allah eta anu lolong wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala dalika kana itu kaunuhu samian basiron dalilu sami eta dalil sifat sama wa dalil basori jeung dalil sifat basor wa yajibu jeung wajib fi haqqi ta'ala dina Allah ta'ala naon kaunuhu mutakaliman sifat kaunuhu mutakaliman ayana Allah eta anu ngadawu wadiduhu jeung ari lalawanan kaunuhu mutakaliman kaunuhu abkama eta sifat kaunuhu abkama atusna ayana Allah eta anu piru wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu kaunuhu mutakaliman dalilul kalami eta dalil sifat kalam wal jaizu jeung ari sifat anu wenang fi haqqi ta'ala dina Allah ta'ala fi'lu kulli mungkinin eta ngadamel sakur-sakur perkara anu mungkin au tarku atawa ninggalkeunana kullu mungkin wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu sifat jaiz annahu eta teman-teman Allah la wajib eta lamun mawajib alaihi ka Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala jeung malur Allah naon filu syai'in midamel hiji perkara au tarku atawa ninggalkeun ieu syai' la soro mangka yakti ngajadi naon aja ieu sifat anu jaiz teh wajiban eta nu wajib au mustahilan atawa eta anu mustahil wa wal nari la soro jaiz muhalun eta nu mustahil wajibu jeung wajib yaqi rusul dina hakna pirang-pirang rasul alaihi eta moga tetep ka rasul as-salatu ari rahmatna Allah wassalamu sareng parummatan Allah as-sidqu naon anu wajib teh as-sidqu sifat sidik wadidu jeung ari lalawanan sidik al-kidbu eta sifat kidbu sidik mah jujur bener kidbu mah bohong wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu sifat sidik annahum eta teman-teman rasul lau kadzabu eta lamun mah bohong ieu rasul lakana mangka yakti aya naon khabarullahi beja ti Allah subhanahu ma suci Allah ta'ala wa ta'ala jeung malur Allah kadiban eta nu bohong wa walna ari kaunu khabarullah kadiban muhalun eta nu mustahil wa yajibu jeung wajib yakim dina hakna rusul alaihim eta moga tetep ka rusul naon salatu rahmat Allah wassalamu jeung hormatan Allah al amanatu sifat amanah artosna kepercaya wadiduha jeung ari lalawanan al amanah al khiyanatu eta khiyanat hartosna teu percaya cidra wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu amanah annahu eta sateman-teman rusul lau khono eta lamun makhianat ieu rusul bifali muharramin ku sabab midamel perkara anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun lakuna mangka yakti kabuktian urang sadaya makmurina eta anu diparentah pirang-pirang diparentah bimitli dalika kana saumpamana itu haram jeung makruh wala yasiu jeung anteusan naon anu maro diparentahna urang sadaya bi muharramin ku perkara anu diharamkeun au makruhin atawa anu dimakruhkeun tadina kecap maca fa'lu jeung fi'lu dina kitab asmawi dijelaskeun lamun dibaca fa'lu hartina migawe lamun dibaca fi'lu hartina fi'il marah lapad wa yajibu jeung wajib yakim dina hakna rusul alaihi eta moga tetep ka rusul as-salatu rahmat Allah wassalamu jeung hormatan Allah naon tablighu mah nyampekeun perkara umiru anu diparentah ieu rusul bitablighi kana nyampekeun mah lil khalqi ka makhluk wadiduhu jari lawanan tabligh kitmanu dalika eta nyumputkeunana itu emak wa dalil jar dalil kenal dalika kana itu tabligh annahum eta sateman-teman rasul lau katamu eta lamun menyumputkeun ya rasul sayaan kana hiji perkara lakunna mangka yakti kabuktian urang sadaya makmurina eta pirang-pirang diparentah bikit manil ilmi kana nyumputkeunana ilmu wala yasihu jangan tesanaon anu maro diparentah urang sadaya bihi kana nyumputkeun ilmu lianna katimal ilmi karena sateman-teman ari jalma anu nyumputkeun ilmu mal'unun eta anu dilaknat wa yajibu jeung wajib fi haqqihim dina hakna rusul alaihim eta moga tetep ka rasul
As-salatu ari rahmatna Allah wassalamu sareng penghormatan Allah. Al-fatonatu naon anu wajib teh sifat fatona hartosna pintar. Wadiduha jeung ari lawanan fatona al-biladatu eta biladah hartosna bodoh. Wa dalilu jeung ari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu fatona annahu eta satemen-temenna kalakuan. Lawin tapat eta lamun masepi tegasna teu aya anhum ti rusul naon al-fatonatu sifat fatona. Lama qadaru mangka yapi moal mampu ieu rusul ayukimu kana ngaradegeun ieu rusul hujatan kana hujah alal khosmi ngelehkeun ka musuh wa wahal nari maqadaru muhalun eta mustahil li anal qur'ana karna sateman-teman ari Qur'an dalla eta nuduhkeun ieu Qur'an fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat katsiratin anu seueur ala iqamatihim kana ngadegkeunana rusul al hujjata kana hujjah alal khasmi ngelehkeun ka musuh wa jaizunya ari sifat anu jaiz fi hakim dina hakna rusul alaihi eta moga tetep ka rusul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng penghormatan Allah al aradul basyariyatu sifat arad basyariyah hartosna sifat bangsa kamanusiaan allati anu la tuaddi hanteu nganepikeun ieu allati ila naqsin kana kakurangan dan nerapkeun fi maratibihim dina martabatna rusul al aliyati anu luhur kal marodi saperti gering wana wijeng saumpama marod wa dalilu jari dalil nuduhkeun ala dalika kana itu arad basyariyah musyahadatuha eta kasaksiana arad basyariyah bihim ka rusul alaihim eta muga tep ka rasul as-salatu ar-rahmat Allah wassalamu jeung penghormatan Allah khatimatun ari eta pamungkas yajibu wajib ala syasi ka jalma naon aya ari panganyaokeun syahsuna sabahu kana nasabna rasul sallallahu muga nami rahmat sallallahu alaihi ka rasul sallallahu sareng muga nami penghormatan Allah ka rasul nasab ka rasul teh min jihati abi ti jihad ramana rasul min jihati ummi jeung ti jihad ibuna rasul fa amana nasabu mangkana panari nasabna rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati abi ti jihad ramana rasul fa wa mangka eta ari rasul sayyiduna eta dunungan urang sadaya Muhammad bin Abdullah tegasna Muhammad putrana Abdullah ibni Abdul Mutthalibi putrana Abdul Muthalib ibni Hashim putrana Hashim ibni Abdi Manaf putrana Abdi Manaf ibni Qusay putrana Qusay ibni Kilabin putrana Kilab ibni Murrata putrana Murrah ibni Ka'bin putrana Ka'ab ibni Lu'ayyin putrana Lu'ay ibni Ghalibin putrana Ghalib ibni Fihrin putrana Fir ibni Malikin putrana Malik ibni Nadrin ibni Nadri putrana Nadr ibni Kinanata putrana Kinana ibni Khuzaimah putrana Khuzaimah ibni Mudrikata putrana Mudrika ibni Ilyasa ibni Mudar putrana Mudar ibni Nizar putrana Nizar ibni Ma'din putrana Ma'ad ibni Adnan putrana Adnan walaysa jeung hanteu aya fima dina perkara ba'da netep bisa ba'da Adnan ila Adam alaihi salam nepi ka Nabi Adam alaihissalam naon tarikun perjalanan soyan anu sahih pima dina perkara yun qalu anu ditukil ieu mah wa manasabu jangan apa ari nasabna Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati ummi ti jihad ibuna Rasul bahwa mangka Rasul sayyidina eta dunungan urang sadaya Muhammadu banu Aminata kanjeng Nabi Muhammad putrana Siti Aminah binti Wahabin putrana Wahab binti ibni Abdi Manafin putrana Abdi Manaf ibni Zuhra putrana Zuhra ibni Kilab putrana Kilab patajtami mangka narima kumpul ieu Siti Aminah mau sarta kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jadihi di eyangna Nabi Kilabin nyata Kilab wa mimma jeung eta tetep tina sawerna perkara yajibun wajib dan deui naon aya lah manganyahokeun syahsun analau kana sataman-tamanna eta tetep ka Rasul haudan ari talaga wa anau jeung sataman-tamanna Rasul sallallahu alaihi wasallam yasfa'u eta bakal nyafaatan ya Rasul fi fasil qada'i dina misahkeun hukuman wa hadhihi syafaatu jeung ari syafaat mukhtasatun eta ditangtukeun bihi sallallahu alaihi wasallam ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mimma jeung eta tetep tina saware perkara wajibun wajib aidon deui aya arif naon aya arif panganyahokeun ieu syahsun ar-rusula ka pirang-pirang rasul al-madkurina pirang-pirang anu ditalutur kabeh fil Qur'an dina Qur'an tafsilan kalaban rinci
Wa amma ghairum jangan apun ari lian rusul fajibu mangka wajib alaihi kamu kalap naon aya rifahu rusul ditafsir anu naon ditafsilnya alai kamu kalap naon aya rifahu nganyahokeun mukalaf ka rusul ijmalan kalawan kemleng wa qad nadhama jeung teman-teman nganadomkeun sabadum sapalina ulama lambiya ka pirang-pirang nabi alladzi anu tajibu wajib naon ma'rifatu menyahokeunna rusul tafsilan kalawan rinci faqala maka ngadau ba'duhu hatmun ala kulli di taklifi ma'rifatu bi anbiya'in ala tafsili qad alimu fitilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 'ashri wa yabqa sab'atun wa hum Idrisun Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu Hatmun eta wajib ala kulli di taklifi ka sakabe jalma anu kataklifna ma'rifatun ari nganyakeun bi anbiya eta teh nya aya alif mamdudah ka pirang-pirang nabi ala tafsili kana rincianna qad ulimun teman-teman geus kanyahokeun anbiya fitil ka hujjatuna dina itu hujjah urang sadaya minhum eta tetap di sapalina rusul samaniyatun ari 8 eta ayat wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin surah Al-A'raf mimba di asin tabtina sabada 10 18 berarti waya bukojeng tumatab naon sabatun anu 7 wa huma lari 7 Idris sunat Nabi Idris Hudun tu Nabi Hud Syuaibun tu Nabi Syuaib Salihun tu Nabi Saleh wa kadza jeung eta cara ya Nabi Saleh Dzulkifli Nabi Dzulkifli Adam tu Nabi Adam bil Mukhtari qad khutimu Pada khutimun teman-teman dituntun Rasul bil Mukhtari ku Nabi anu diselir nyata kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma jangan tetepna saware perkara yajibun wajib naon itiqaduhu nekadkeunana ma aidan deui nekadkeunana ma aidan deui anna qarnahu nekadkeun mukallaf ma aidan deui anna qarnahu kana teman-temanna zaman Nabi Abdul Quruni eta nu pangutama-utamana tina zaman tsummal qarnu tuluy zaman alladzi anu badu sabada kanjeng Nabi tsummal qarnu tuluy zaman alladzi anu badu sabadan alladzi wayang bagi jeung mistili syaksi pikeun hiji jalma naon aya arifa nganyaokeun ieu syasun auladahu ka pirang-pirang palaputrana Nabi sallallahu muga nabi-nabi rahmat asa Allah Gusti Allah alaika kanjeng Nabi wasallam sareng muga nabi-nabi rahmatan Allah ka Nabi wa mahal nari aulad sab'atun eta aya 7 ala sayna tepan kana kawan sahih sayyiduna tegasna dunung saya Qasim Sayyid Qasim wa sayyidatuna jeung dunung sadaya Zainabu tegasna Siti Zainab wa sayyidatuna jeung dunung sadaya Ruqayyah tegasna Siti Ruqayyah wa sayyidatuna jeung dunung sadaya Fatimah tegasna Siti Fatimah wa sayyidatuna jeung dunung sadaya Ummu Kultsum tegasna Ummu Kultsum wa sayyiduna jeung dunung sadaya Abdullah tegasna Abdullah wa huwa nari Abdullah mulaqabu eta anu dilaqaban bi thayyibi kalawan jenengan thayyib wa tahiri jeung tauhid
wa sayyiduna jeung dunungan urang sadaya Ibrahim tegasna Sayyid Ibrahim kulum jeung ari sakabehna kulun min sayyidatina etati dunungan urang sadaya al-kubra tegasna Siti Khadijah al-kubra illa Khadijah ta tegasna Siti Khadijah illa sayyidana angin dunungan urang sadaya Ibrahim tegasna Sayyid Ibrahim pamin Maryata mangka eta teh Siti Maryah al-Qibtiyah anu bangsa Qibtiyah daerahna wa hadza jari perkara akhiru ma eta nupang akhirna perkara yasarahu moga ngagampangkeun sallallahu taala min fadli tina fadlna Allah karami jeung kemuliaan Allah alhamdu jeung ari sadaya jenis puji nu obat lain tentu ka Allah rabbil alamin numaran sadaya alam wa sallallahu alaihi wasallam nami rahmat sallallahu Gusti Allah ala sayyidina tetap perunon sadaya Muhammadin tegasna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali jeung ka kulawargi Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabat Nabi wasallam sareng muga nami penghormatan Allah ka Nabi alhamdulillahirabbil alamin Allahumma anfa'na bi barakati ta'allumina bihadzal kitab Allahumma inna nas'aluka min jumlati talamidi Syekh Mu'allif al-kitab Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil alil qadir al-azim al-jayyi wa ala alihi wa sahbihi wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa fudhailna biha min jami sayyidina irfa'na biha indaka ala darajati tuballighuna biha aqsa ghayatin min akhirati fa yatu ba'da al-mamat Allahumma salli ala nur rasul al-asr wa tiryaqil akhir wa iftah babil yasir sayyidina Muhammadil mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhir adadan ya amillahi wa afdal Allahumma salli ala Muhammadin fil arwah ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad la tanhalu bil qadatan fajr wa tuqda bil hawaijatan hal bi raghi wa husnul khawatim wa istasawwa ma mubajil karim wa ala alihi wa sahbihi kulamati wa nafasi wa ani kulli ma'lumin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatimah wal khatim lima sabaq wa nasraq bil wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa qadami qadar ali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi jahil nabi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wallahu a'lam bis-shawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa